Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka Andi nya kitu keneh. Manehna teu ngomong deui, bakuna mah kacida ngarasa kagetna barang ngadenge obrolanana Bahrowi tadi. Manehna kakara nyaho ayeuna horeng nu bareto ngajorag ka imahna. Ngajorag ka imahna Pak Haji Sobana teh tayalian ti Bahrowi nu ayeuna jadi guruna oge sakaligus jadi bapak kukutna. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana lain deui ngarasa kagetna urang lembur panenjoan. Barang maranehanana nyahoeun yen imahna Ki Jatma kadatangan bangsat. Ngan alusna teh si bangsatna teu bebeunangan lantaran kaburu dibetahkeun. Kabeneran deui peuting harita teh keur aya mad tasim lanceukna Ki Jatma nu keur nganjang ti kadungora. Leuwih-leuwih ngarasa kagetna lantaran cenah harita teh terus galungan diburuan. Malah Ki Jatma mah meh-mehan bobor karahayuan jadi korban bedogna si goreng kokon. Lamun teu kaburu aya nu nulungan mah. Nu jolna teh estuning teu disangka-sangka pisan sarta teu kanyahoan saha-sahana. Bangsat-bangsat teh harita ujug-ujug ting garoak ting araduh anu saterusna ting balecet malabur. Ari si horeng teh dina masing-masing leungeunna geus naranceb pasar ting saha nu nyumpitkeunana. Ogo we sakur nu ngadengekeun teh saurang oge taya nu teu molohok. Bet asa dina dongeng cenah sok aya panulung gaib andon suka bebela ka jalma nu keur katarajang musibat. Ari rek teu percaya puguh cukup saksi-saksina. Katerangan Ki Jatma teh dikuatkeun ku Mad Tasim sarta si Bopeng katut si Kemed. Ongko aya deui buktina. Pasar katut sumpitna ditembongkeun. Kapanggih ngagoler deukeut tangkal muncang. Tengah aja ditinggalkeun atawa memang tinggalin. Ake suri nu harita bareng jeung nu sejen pada ngadeugdeug ka imahna Ki Jatma. Teu kira-kira ngaranjugna barang breh mireungeuh sumpit. Lantaran sidik teu kapalingan yen eta teh bogana Andi. Halimi atuh nu kabeneran milu kadinya sarua pada ngaranjug. Manehna apal pisan kana sumpit bobogaanana Andi. Minengilikan lamun kabeneran keur babarengan ulin. Malah lain sakali dua kali manehna sok nginjem
ngajaran nyumpit lamun kabeneran manggih manuk dikukur atawa jalak anu merenah enteupna. Ieu mah sumpitna Andi geuning. Halimi pokoke nyarita bari ngareret ka Ki Surdi. Memang teu salah. Bogana si Andi. Ki Surdi oge nganyakeun bari ngalak ngilik sumpit anu ditembongkeun ku Ki Jatma. Moal kitu. Andi sorangan boga gawe. Ki Jatma ngariuk kaget. Teuing atuh Ki Jatma. Tapi lamun bener manehanana, nah mana teu nyimpang, teu daek datang ka imah. Ki Surdi nyaritana bangun anu humaneuar. Ari eta atuh pangna ngabalecet teh kunaon cenah bah? Ki Jatma nanya deui, ngarasa penasaran meureun, hayang nyaho. Kuring sorangan ge pugu poekeun Ki Jatma. Rupana bae manehna teh geus teu betaheun. Ki Surdi nyaritana kalah ka ngalengis. Manehna teu daek ngabejakeun nu sabenerna. Naon sababna? Pangna Andi incah ti imahna. Ku kitu teh mah taya paedahna dicaritakeun oge. Puguh we pikeun nu ngadaregdeug mah. Beuki recok nambah-nambah bahan obrolan. Kabeh pada boga sangkaan yen panulung gaib teh tangtu Andi. Keur mah aya buktina nyaeta sumpit. Turug-turug dikuatkeun ku mangsal hasik. Nyaeta bapana Nya Enda. Nu nyebutkeun cenah Andi teh lain budak samanea. Nu sejen atuh pada ngahaminan lantaran geus pada nyaho kumaha wawasena Andi waktu dijorag teh ku Ki Jatma sabaturna. Atuh tina perkara nulungan Nya Enda oge memang geus pada nyaho. Sanajan ngan saukur beja-beja bae mah. Tapi kabeh sakur urang pananjoan mah sapamadegan yen Andi teh hiji budak nu luar biasa. Dulur-dulur. Bisi baeknya eta teh gawena Andi. Leuwih hade urang jempekeun we nya. Ulah terus ditabuh digoongkeun. Maklum. Bisi kadenge kucak-cak bodas. Gue ditetepkeun kanu goreng hate. Tang tuh bakal nimbulkeun mamalana nu teu hade pikeun budakna. Ki Surdi antukna mah nyarita kasakur nu araya di dinya. Pokona mah kawadian supaya ulah cuam caem. Mohon laras kitu mending jempekeun we lah. Nu sajen mairan tandaning satuju kana naon-naon nu dimaksud ku Ki Surdi. Nu liana nya kitu keneh. Kabeh saur manuk nya tujuan. Geus kitu mah atuh buriak we sararea bubar baralik ka saimah-imahna. Nu kari ngan jemplingna. Tapi temong si Bopeng mah jeung si Kemed masih keneh cari dekul we di dapur. Kawasna bae ngarasa curiga bisi nu goreng kokod teh ngurunyung deui. Kacurigaan si Bopeng katut si Kemed teh memang teu kali leuwihi. Lantaran menurutkeun luang lumrahna biasana mah sok ting karurunyung daratang deui bari mawa baturna nu sejen. Sigana teh jeung tinimbang kapok kalah ka beuki gawok. Komo mun bari jeung ngarandapan kacilakaan mah saperti harita. Dina daratangna deui teh piraku we teu amuk-amukan. Nyawa manusia teh geus direken nyawa hayam. Taya pisan hargana saeutik oge. Tatangga-tatanggana nu sejen nya kitu keneh. Sajaroni ngadarengikeun teh ceulina mah teu boleh ngadedengekeun. Bari hate kebek ku kakaget ku peta polahna Andi. Naon maksudna? Pangna kitu gawe. Naha nyorangan, naha aya baturna nu sejen. Naon deui sababna nu matak manehna ngejat ti imahna Ki Surdi.
pendek nama matak butak we mikiranana. Pugu saurang oge eueuh nu nyaho jujutanana. Iwati Aki Surdi jeung Nini Uti anu nyahoeun pangna Andi ingkah ti imahna. Tapi ari ras kana gawe bebelana sarua deui pada balilu teu ngarti teu beda we ti nu sejen. Samet sapoe dua poe mah malah nepi ka sabulan pisan urang panenjoan teh ceulina teu boleh rancung. Teu kaop ngadenge keresek beurit atawa goloprakna sora gamparan digolodog dibadug bangus situmang kudu we ti buburanjat bari cungas cingeus sieun kunu tacan karuhan. Pokona mah curiga bangsat-bangsat teh heg daratang deui sarta nu diarahna teh imahna pisan. Tapi ari nu dipikahariwangna mah keur jongjon we di padumbukanana. Usahana ngalaman gagal teh bet kawas nu jijiraeun. Pang nama Sudinta jeung Ardasim sing sieunun keneh. Dumeh geus ngadua kalian. Marenahanana jadi korban sumpit. Sarajan teu patiparna tapi ari nyerina mah geus lain caturkeuneun deui. Da eta we buk kekengna oge mani aya mingguna. Tambah weuh gawe Barowi mah terus we ngagemleng Andi diasakeun pangabisana sarta dironjatkeun tingkatna. Harita oge keur hutet we di pakalangan anu geus maranti pikeun ngalatih. Beuki lila beuki ebreh bakatna Andi teh matak gede hate nu jadi guru. Matak reueus lantaran hiji jago nu hese pitandingeunana. Omo lamun seug mireungeuh teungeulan leungeun buntungna. Geus mata kaget nu nyaksian. Manehna sorangan teu sanggup nurutan. Da eta we dahan kai nu sagede-gede bitis teh nepi kating dorok-dok pareunggas. Andi pelajaran kahiji jeung kadua kumaneh geus kacangkem. Ayeuna ingetkeun sarta cangreuh dina hate. Nyaeta pangajaran nu katilu, kaopat jeung satuluyna. Nu teu kurang-kurang pentingna. Barowi bari neuteup ka muridna anu harita keur ngajega di pakalangan. Ya, dengekeun Andi. Barowi nuluykeun caritana. Pelajaran nu katilu nyaeta ulah mere kasempetan ka musuh. Lantaran sakali musuh tetep musuh. Mun diantep bisa ngabahayakeun. Kaharti Andi. Mugi dijelaskeun we Pak. Andi bari tetep teu ingkah tina tempatna. Oh kieu Andi yeuh. Ari nu ngaran-ngaran musuh teh nyaeta setiap nu bakal nyelakakeun ka diri urang. Jadi unggal musuh wajib dibinasakeun. Lantaran lamun teu kitu diri urang nu bakal dibinasakeun kumanehanana. Kumaha upami si musuh teh? Upamina ieu mah Bapak. Si musuh teh tunduk taluk ka urang. Nah tetep manehna mangrupi bahaya. Andi ngasongkeun pananya ka Barowi. Ya tetep mangrupa hiji bahaya Andi. Lantaran bisa jadi pangna taluk teh ngan ukur mangrupa hiji akal tarekah manehanana we. Pikeun neangan kasempetan supaya bisa ngabinasa ka diri urang. Nu matak jelas Andi. Bacuan ulah mere kasempetan kanu jadi musuh. Mun manehna teu dibinasakeun, pasti urang nu bakal dibinasakeun kumanehanana. Kaharti? Kahartos. Salajengna kasatuluina mah pangajaran nu kaopat nyaeta ulah percaya ka musuh. Lantaran ari musuh teh teu beda we ti hiji racun nu matak mateni. Boh tindak tandukna, boh ucap-ucapanana teu beda we ti buah kalayar. Rupana pikabitaeun. Tapi lamun diicip-icip pait melelel. Matak weureu. Tah kitu Andi. Sakieu ge cukup ranan. Hegan itu. Bisi rek istirahat mah. Barowi bari ngoloyong kana golodog
nyamperkeun Sudinta jeung Ardasim anu ti tadi gawena teh nganarempokeun. Ari Andi mah bareng manehna dempekeun pikeun deureuh teu ngalobakeun omong deui daragdag we kalebak. Maksudna rek nyamperkeun imah nu tilu ngariung nu pernahna ditungtung pudunan luareun leuweung anu dipake panganjerkan ku manehanana. Sanajan jajalaneun teh beunang disebutkeun rembet binuh ku tatangkalan, tapi pikeun Andi mah geus biasa deui. Teu matak jadi halangan rintangan naon-naon. Manehna aceleng-acelengan teu beda we ti mencek nu keur kukurubutan di nu bala. Sedengkeun di luhur suat seot siruyuk nuturkeun. Jerat. Gajleng. Andi luluncatan. Sakitu nurugdug teh estuning teh kakagok. Ku kitu teh mah dumeh geus biasa deui lumaku di nu bala. Sorog katungtung leuweung. Manehna ngadadak ngarandeg lantaran kabireungeuh. Jauh dilebak di buruan imah nu rek dijugjugna. Aya jelema keur tinggarantang we tiluan. Sanajan pernah najauh keneh pisan, tapi pangaruh panona nu kacida seukeutna teu beda we ti mata siruyuk. Manehna geus bisa nitenan yen nu duaan mah lain urang dinya. Tadina mah manehna rek balik deui moal tulus ulin ka Lebak. Tapi ngadadak keras manehna inget kana pelajaran nu kadua anu geus diulangkeun ku nu jadi guruna nyata Bahrowi. Yen kasing saha oge kudu tetep ngabogaan rasa curiga jeung timburu. Lantaran saha nu nyaho eta jalma teh ngabogaan niat goreng nu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana kana diri pribadi. Inget kadinya relat we Andi terus mudun bari sasalingkeran. Petalakuna teu beda we ti begu anu keur nurugdug mudun. Sama sakali teu temong jirimna ukur sorana we ngagulusur. Nepi kana salah siji rungkun anu ngarunggunuk bisa dipake panyumputan. Reg we maena eureun panonna teu leupas mencerong kanu tiluan. Sanajan teu kadeng ucap-ucapanana, tapi adeg pangadegna sarta rupana ebreh pisan katiten. Nu pikeun Andi mah jadi matak ngagembeg oge lantaran kanu duaan teh manehna apal saha-sahana. Ku kituna jelat gajleng we manehna luncat clek. Manehna luluncatan nincakan akar-akar tangkal supaya ulah nyorodot. Jelat jleng manehna luncat ka hareupeun nu keur ngajanteng. Ogo we atuh. Nu tiluan teh lain deui ting korejatna. Nepi ka ngarejat lantaran disangkana mah meong nu rek nekuk punuk. Geuning eta. Bet buntung. Di dieu tempat teh buntung. Nu saurang ngagentak nanya agak eugeu lantaran tacan leler reuasna. Jang jiwa nyarita teh rek naraon ka dari teh rek neangan bapak. Andi bari ngajega nulak cangkeng. Sarajan barang disebutkeun tacan dewasa bener, tapi ari ketakna mah estuning pinuh kawani. Waduh, aya garang kitu maneh teh buntung. Abong anak macan ngan hanyakal we buntung. Nu saurang ngagantawang aya sari-sari ngayehkeun. Nya bener ngucap teh yang diengab we. Rek naon pang nalos-los ka dieu. Andi beuki nafsu ngarasa teu ngeunah lantaran pok deui disebut buntung. Rek neangan bapa maneh di mana ayeuna? Ka dieu kitu ceuk dewek. Nu nyebut buntung teh sarua deh getihna geus mimiti naek ka luhur. Dumeh ngarasa diunghak ku budak satepak. Lamanan we heula anakna. Awas. Andi nu memangna geus teu bisa nyandet nafsu, ngagendak manehna luncat bari nyambarkeun leungeun buntungna. Walah. Galak kuning beunceut teh. Nu ditarajang teh ngagentak jingkrak bari ngahiukeun leungeunna rek nimpuk leungeun Andi. Tapi kalawan teu disangka-sangka, Andi lain ngejat
manehna ukur ngarobah kuda-kuda semunyerong nyang hareup panu jadi lawan. Kulawit ngarobah gerakan dengan buntungna dipake nadah leungeun lawan anu ngahiuk. Bareng jeung ngagerona ki musuh lantaran panimpungna awar jeung tungtung leungeun buntung nu karasana teuas sarta lain dikieuna matak nyeri. Ani gagentak ngolebat kagigireun nu jadi lawana. Berat. Gerakan cakar heula ngahanca kana walikat. Cekuk. Leungeun buntungna ngahakan sirah. Jeprot. Ditimpah ku gerakan heula ngabintih. Keuna kana beungeutna pisan. Walau. Lawan Andi sanggeusna ngoceak. Terusnya ngagerung. Dalik deug. Gebut we. Ngajapapang teu minge deui. Ai. Sugan budak kurang ajar ieu mah. Nu saurang deui barang neuleuh baturna sakaligus geus bisa diragrageun, lain deui nafsuna mani ngagigidir. Teu anta parah deui sarepet we manehna mesat Besopalati. Maksudna rek dilempageun ka Andi. Seot, gapruk. Aduh, tulung. Ngadadak kadenge sora nu ngoceak matak nyentarkeun hate. Sabat keur kitu, lewat. Ilah gue ngajega. Panonna hurung matak serab anu nempokeun. Kanca dangu sadayana. Puguh we. Lamun si Ruyuk terikat nyamer kanu rek ngabinasa kadununganana. Boa-boaan ieu teh hanteu jadi korban Besopalati. Lantaran manehna harita sasat keur balangah. Panonna keur ngawaskeun anu ngajapapang hareupeunana. Bareng jeung ngagoakna anu rek deleka lantaran teu kanyahoan sirahna aya nu ngabintih. Nepi ka pesona oge ngaceleng kageweungkeun. Tina rungkun sisi pager rembetan aya nu ngajorelat luncat. Leg ngajega hareupeun Andi bari panon mendelik hurung sarta huntuna cecekotan tandaning keur ngandung amarah anu pohara. Andi teu wudu ngaranjuk oge. Breh neuleuh nu ngajega teu kapalingan saeutik oge nu tayalian Ki Jantra. Jaduk begal sabangsa bapak kukutna. Anu kungsi pasandatan di lemur batu gede dina waktu keur aya ngadu hayam tea. Ka Jantra, Andi bari mundur ngarasa serab ku porongosna. Oh memang aing kunyuk buntung. Kumayu wa sia ha? Rek ngalalakian ka jago Ciaro. Bapa sia oge. Eueuh teu mahi deuleu ngayonan aing teh. Ki Jantra bener-bener nafsuna geus teu bisa kaampeuh. Pokona mah mireungeuh sarkawi nepi ka ngalaman ragrag ku budak satepak. Sedengkeun dulmanan kokowowongan ditarajang sirahna ku si Ruyuk. Alah, potongkeun we deuleu. Eta tanu buntungna teh sakalian ka, tuman. Ceuk sora nu jolna di sisi pager. Si orang jumanta bari ngurunyung nyamperkeun. Cobi ka, urang perenan we kukuring ye. Disamualkeun ge beres, budak segede palok ieu. Ayoh teuing kabuntungna sia. Jumanta bari nyeredeug ka hareupeun Andi, sedengkeun panonna teu sirikna burial buncelik. Jag we nu rek ngokos. Nah sana teh. Teu gugur teu angin. Itu ieu ting porongos. Abong-abong tukang ngahangu nyawa batur. Andi rada ngarasa seber. Di lain-lain oge nyang hareupan lawan-lawan nu lain bantrak-bantrakeun. Bisa sia ngacapruk mah kunyuk buntung. Napang rasa sia teh, ha? Sia teh anak jelema deugeujeug kitu. Sarua we deuleu pada tukang ngalaan nyawa. Ki Jantra ngahualkeun bari ngagak-gak. Nya, tapi naon perluna. Datang-datang teh ngadon huak haok we nya campah nu tanpa dosa.
Andi bari taki-taki, sweet, manehna mere tanggara kasih ruyuk. Awas dah, sabet tekadinya tak bodog helang edan teh. Ki Jantra ngareret ka Jumanta, berilah panona kaluhur, ngarasa paur. Bisi dibongohan ditarajang helang ruyuk. Mabur helang lagi, sieun disabat ku ieu yeuh. Jumanta nyakakak bari tatanggahan. Memang teu salah, si ruyuk teh sakilat ngabelesat ninggalkeun dununganana. Naon sakunyuk? Pangrasa teh, sia teu boga dosa, ha? Ki Jantra saterusna nyarita ka Andi. Hari basa di Batu Gede, na teu rumasa sia teh, ha? Geus ngahina ka aing. Tuh harita teh heureuy we atuh Pak Jantra. Hapunten we atuh sakitu mah. Andi rada sareh nyaritana. Sanyana mah rek ngulur waktu. Sugan we, Bahrowi buru-buru datang lantaran keur disusulan ku si ruyuk. Heureuy mata sia. Ki Jantra kalah kanyentak. Ayo, kaprak kadinya, Juman. Sabal kami mah, adenge cacapekna oge. Ki Jantra saterusna marentah ka Jumanta. Kadia kunyuk, urang pitaskeun tah kokod teh. Jumanta ngagajeleng bari newak leungeun buntung Andi. Ya nyamang ge dibikeun atuh. Masih kene aya gunana. Andi bari ngolebat ngagunakeun gerakan pangalmuih warahan Ki Sahudi. Celok we jadi ditukangan musuhna. Atuh teu asa-asa deui, boletuk we. Sirahna dipepeg ku leungeun buntungna. Wogoh we teu ampun deui. Jumanta ngagoak bari nyolontot ka hareup, bro, we nyungkur kana taneuh. Ai. Duan budak setan ieu mah. Hayo manan, bantu kayaknya. Ki Jantra ngagorowok ka Dulmanam. Udang mantah. Hera dulu, make kudu ragrag ku budak satepak. Ki Jantra nuluykeun caritana ka Jumanta anu keur nguniang rek hudang. Sedeng manehanan sorangan mah teu daek ilu biung ngarasa era ku tangtunganana. Durung kunung, Jumanta hudang. Red ka musuhna nu keur ngajega dina sikap sayaga. Hatena mah ngarasa kaget oge. Dumeh gerakan budak buntung teh sakitu lingasna. Oge tonjokanana nu kana hulu. Lain deui nyerina teu beda we tinu dipepeg ku beusi. Red kadulmanan keur ngetayap nyampeurkeun lir ucing ngintip beurit. Red deui Jumanta nitenan kaayaan lawana. Kabireung panona mani hirup gular-gilarna teh teu beda we ti mata heulang ruyuk. Teu anta parah deui curela tiuk we manehna nyambarkeun peureupna. Nya kitu deui Dulmanan ngegentak ngarontok dina gerakan mau ngerekeb. Tapi Andi teu eleh cingceung. Mireungeuh gerakan lawan-lawana teh saeutik oge teu gugup. Sakilat manehna ngaragarakeun awakna dina gerakan heulang ngagalaprak. Leungeun kencana ngagunakeun gerakan ajul gedang. Nu teu emis deui ngageduk kana beuteungna Dulmanan. Sedeng leungeun katuhuna dipake ngabajegkeun Jumanta. Hasilna es tuning matak ngolohok anu nempokeun. Dulmanan ngagoak bari ngajengkang ka tukang sarta saterusna utah-utahan babalongkengan. Sedengkeun Jumanta ngajarete teu beda we ti kuda ngadat. Sungutna teu repeh aduh-aduhan lantaran babajegna asa pegat. Alah, bodoh sia, bodoh. Ki Jantra nyarekan anak buahna. Bari sukuna teteh nyerag ngarasa keheul nu lain di kieuna. Kolot-kolot make eleh ku budak satepak. Kanca dangu Mang Nurpai nyaeta nu tadi katempo ku Andi mah keur ngobrol jeung Dulmanan katut sarkawi. Lain deui ngarasa gempeurna bareng manehna mireungeuh Andi keur dihurup teh. Bakuna mah sieun budakna bobor karahayuan.
Heg ke Bahrawi jadi nempuhkeun ka manehanana. Keur waktu tadi teh manehna mentas ti huma ari balik ka imah tacan gecat unggah ka golodog kurnyung teh jalma duaan nanyakeun Bahrawi di mana cenah imahna. Bogoh we Mang Nurpaing teh lain dikira bingungna lantaran ngareungeun ucap-ucapanana eta dua jelema teh kawas-kawas lain rek maksud hade. Ku kituna manehna teh teu gancang-gancang ngabejakeun. Sanajan bener jeung Bahrawi teh beunang disebutkeun teu pati akur, ukur wawuh muning. Dumeh sok mindeng paamprok lamun Bahrawi rek balik ka tempatna. Tapi manehna ras inget ka Andi anakna jeung manehna mah geus kacida guletna. Lantaran teu sirikna unggal poe Andi teh sok nganjang ka manehanana. Sabot manehna keur cacarita keneh tacan wani nuduhkeun di mana-manana panumbukan Bahrawi. Kalawan teu kanyahoan ti samemehna, anak gajleng teh Andi luncat ka hareupeunana nepi kadarna galungan. Manehna ukur nempokeun we tina golodog bari awak mah ngadeg-deg pinuh ku kahariwang. Ari Dulmanan jeung Sarkawi pangna daratang ka Gajah Gambung teh lain ngan saukur kabeneran tapi ngahaja pikeun maluruh Bahrawi. Harita teh memang babarengan jeung Ki Jantra Katut Jumanta ngan waktu maranehna nyampeurkeun ka Mang Nurpaing. Ki Jantra jeung Jumanta mah ngadon nyarumput di tukangan rungkun sisi pager rarembetan. Ku dijaga teh bisi aya hal-hal anu teu dipikahayang. Lantaran pangna maluruh Bahrawi teh maksudna mah rek ngayakeun balitungan. Dumeh manehna geus dihina sarta dicacampah ku Andi waktu di pangaduan hayam tea. Ieu nu jadi sabab pangna Ki Jantra sabatur-batur anjog ka Gajah Ngambung. Ayeuna Ki Jantra barang mireungeuh wawasan Andi nu sakitu hebatna. Cacakan budak keneh mah pangabisana teh estuning teu beunang dihina basa. Nu tetela Jumanta jeung Dulmanan dina sakali geprakan ge geus patinggaroak. Komo Sarkawi mah geus lila ngajejer. Dina elingna deui teh bet kawas anu wubudon. Manehna ngarayap ka sisi bari hahargungan. Sedeng leungeunna teu lesot nungkup walikatna. Si horeng mani mol-molan getihna teh terus we ngucur. Tadi tea kabeunangan ku gerakan cakar heulang anu memang kacida matak ngabahayakeunana. Bogoh we pikeun Ki Jantra mah lain deui matak bingungna. Ari rek maju ngalawan Andi manehna kacida ngarasa aebna. Di lain-lain oge manehna teh geus kaustara hiji begal nu dipikagigis. Kacida hinana lamun kudu ngalawan budak satepak. Sabot manehna keur nimbang-nimbang keneh kumaha nya pilakueun. Anak gero teh ditongoh ti lebah anu bala. Kadenge aya ngagorowok disusul ku jiri manusa nu ngabelesat luncat. Si horeng teh Bahrawi. Pangna ngagentak datang ka dinya dumeh manehna mireungeuh si Ruyuk anu terus kakalayangan hareupeunana. Bari teu eureun-eureun disada ngagelik. Ku mireungeuhna tanpa Andi oge. Bahrawi mah geus teg we yen aya naon-naon nu keur karandapan ku anak kukutna. Komo deui ieu mah bari mireungeuh petalakuna si Ruyuk anu sakitu matak murigakeunana. Nu batak teu talangke deui belesat we manehna muru ka Lebak. Sedeng Sudinta jeung Ardasim nuturkeun pandeuri. Jantra teu gablek ka eras ya ngadon ngeroyok budak. Mana tandana ani kalalaki teh? Cangareupan ieu dina kaula Jantra. Bahrawi ngan sakolepat naker geus aya di hareupeun Ki Jantra. Taya bayana Bahrawi. Kaula ngabogaan tekad saperti nu dituduhkeun ku Andika. Paling-paling Andika nu ku kaula bakal diharapkeun. Bae Bahrawi. Satunjang beas oge kaula moal mundur. Ki Jantra bari males ngagak-gak. Sinar panonna kacida seukeutna nguncereng kanu anyar datang.
Adik itu tiraha ha? Andika diajar mungkir karena pegawaian sorangan Jantra. Betala laki gitu tanya. Barowi bari nunjuk ka Andi. Anu keur nyang hareupan keneh Jumanta. Anu keur sungar sengir we ngarasakeun ka nyeri dina sukuna. Alah. Ulah kalah ngahuntu nu lain-lain sabarowi. Jauh pikeun si Jantra mah kudu ngalakukeun kalakuan anu sakitu nistana. Hayo. Diajar ayeuna mah kaula. Ki Jantra teu sirik neureub geuneuk rai pias. Nafsu pacampur jeung wirang dinten teu oge. Da puguh bukti yen Andi teh harita dikoroyok. Bau atuh Jantra. Cerita gentenan tuh si Andi. Bahrowi saterusna marentah ka Sudinta supaya makalangan nyang hareupan Jumanta. Geus kitu mah, tanta parah deui. Yuk we, Bahrowi ngirimkeun pereupna dinegerakan landak nobros gunung. Rek ngahanja dada nu jadi lawan. Tapi Ki Jantra nu memangna geus aya dina sikep ngadago sarta sayaga pikeun ngajaga diri tina panarajang nu jadi musuhna. Sakilat manehna geus bisa ngagiwarkeun panonyok Bahrowi anu datangna ngahiuk bangbaraan. Geus kitu, jelem manehna luncat ka gigireun nu jadi lawan. Leungeun nu katuhu geus ngaheat pikeun ngagempur hulu sedengkeun sukuna nu sabeulah ditekuk mangrupa tuur nu rek ngahakan gado. Tapi Bahrowi oge lain jago sakatiga. Ngagentak manehna ngalalapkeun badana nu saterusna ngacorelat ka tukangan musuh. Maksudna mah rek ngayakeun panarajang ti tukangeunana. An bae Ki Jantra leuwih ti heula geus bisa ngajudi kana naon-naon nu bakal dilakukeun ku nu jadi lawanna. Sanajan Ki Jantra nu harita kaayaan badana masih keneh ngalayang akibat gerak luncatanana tadi. Tapi manehna geus hasil bisa ngagerakkeun suku kencana dipake nejeh ka tukang. Nu pikeun Bahrowi mah saeutik oge teu mantra-mantra yen bakal kitu gerakanana nu jadi lawan. Nu antukna manehna daek teu daek kapaksa we kudu kacolongan. Keneungna Ki Jantra geus teu bisa disingkahan deui makeduk kana sirahna. Nah, atuh bage kalangkang kolong kok kapipir Bahrowi. Gue tahu Andika teh kapentur ku dampal sukaula. Ki Jantra sanggeus nincak deui taneuh sarta terus malik nyang hareup ka Bahrowi. Manehna ngaheheh ngeyehkeun nu jadi lawan. Nu tumrapna ka Bahrowi jadi nambah-nambah kagugudugna nafsu ngagedur di jeroan dadana. Walah. Ulah bakal gede teh Jantra. Palai mah ya. Iya nu rek ngabejadkeun dada Andika. Sakilat Bahrowi luncat bari ngasupkeun deui jurusna. Tangeh keneh Bahrowi. Ki Jantra ngalegot ka gigir dinegerakan orai gibu. Direwat cetruk. Dampal sukuna ngahakan pigelang leungeun Bahrowi. Hiuk cedak deui. Dampal leungeunna nu disangigirkeun teh ngahanca kana sirahna. Aduh. Bahrowi ngagero satuluyna humarurung ngararasakeun hadiah ti Ki Jantra nu karasana lumayan oge. Badana nu sakitu jangkung badagna teh nepi ka ngagaleong teu beda we ti tangkal cau nu dituar. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.